Tah di dieu hayu gelut tah. Sia modar. Bongana. Anjir redang deui euy. Bongana maneh. Kotor. Kumaha lanjut. Benang. Ini tila. Kamaran budak tetapi can datang. Lu. Urang nyeri euy. Jadi geus gelut di anu di ditu teh paguron di ditu. Kumaha teh? Pabi lumparan. Kumaha teh? Berapa Nyu kayaknya. Iya, Nah, berayar mah. Tuh. Iya. Tahu. Kunaon tip tuh. Anu paguron teh di ditu euy. Geher yeuna. Nyari pisan nih kanu dada teh. Gitu. Jadi rada nyeri. Dada teh. Yang anjing deui sebenarnya mah. Apa kita sembarangan. Tahu. Terus Kumaha jaga kumaha ieu na mun deket ngarekeun paguron di ditu. kudu aya ieu. Mana kudu tinggi Panjang panjang yang dia teh ya. Panjang jam kumburu ka ditu na. Harita geuningan di dicegat geuningan ku bangsa ieu teh paguron di ditu nu baheula. Teh eta teh kumaha mun yang ieu na. Mun hayang nyalehkeun eta teh. kudu ieu heula. Kudu diisi heula. Diisi. Terus aya bacaan-bacaan deui juga. Kudu jeung Tapi di situ pagurona udah gitu. ya Emangnya? Ya iya di dia boga seberapa murid? Dulu. Ini orang Jawa yuk, orang naon orang Pungguru mah guys di dia cicing. Cewek abi jeung itu dia di naon orang geutkeun deui yang tandikeun. Terus teh di ditu teh cenah aya anu pagurona teh leuwih ti ieu cenah dina ti leuwih ti paguron nu lain loba barang-barang nu kararitu kumaha teh namanya kasih biasa di kali itu dijemput apung guru teh kamari teh ka ditu kabina ke aya ieu ayo kali pungguru kunaon kunaon pungguru iris ada di dia menang ahwa so kan lima belah dituan tuh so apa tuh cakep gehel gehel kuatan gitu ya telah mana ya saya leh titik ayeuna cakep
Siya wani-wani kakapasuda di urang. Naon ngajak aing datang ke dia. Sok. Ngajak aing deg-deg sehat besok. Sok sidakep. Wah, anjing. Sudah wah, kayak itu asli aja. Masih sekian. Sok keluarkan beban. Wah. Cing tadi. Yeah. Yeah. Oh. Buruk, nah. Kamu buruk. Iya. Baik. Tahu ada gelut deh. Balik deh. Gitu. Wani-wani. Ai narabas ke guru teh hese wae euy nemu. Kung anak si eta yang wani kan kai. Wani-wani mana yang wae kai. Gel, mana nak ke mana bion? Itu tikusruk dengan. Alah, tikusruk